merdekakeun diri tina dunia anggeus beres. Alhamdulillah. Wari kudu dimerdekakeun ti makhluk. Sebab makhluk memual keluar ti dua, hiji ngalem nomor kedua nyacat. Ketika orang robah di alam jeung dicawat berarti orang can merdeka. Merdekakeun diri orang tina makhluk. Ayalah nu nungtun. Alhamdulillah. Kemudian nafsu anu ngabelenggu urang loba kahayang hayang ieu hayang itu hayang ieu hayang itu mun urang teu diwara nafsu teu diri Allahan urang moal merdeka ku urang ku ari diri Allahan hayang ieu hayang ieu hayang ieu di perangan ku urang hayang itu hayang itu hayang itu di perangan ku urang kahayangna ngan sakadar difokuskeun kana parentah Allah merdekalah urang ku ari tina setan. Setan dia musuh orang inna syaitana lakum aduwwum bin. Maka orang nganyahokeun la setan nukos kumaha eta setan supaya orang jelas ngamusuhanana. Barang dideuleu-deuleu orang setan mah bukna panjang. Mentak lamun bukna panjang berarti eta setan. Nomor kaduana anu gendut. Setan nu gendut setan biasana garendut setan mah geus nu gendut berarti setan geus kitu bae eta mah anu kitu naon cingcina loba eta setan. Mana-mana jelema ibadah ka Allah ti mimiti syariat naik kana thariqah naik berhakikat. Ketikanya nanggeus aya dina hakikat nyana jadi raja. Raja nu asli mah lain belusukan. Lain gubernur Ahok, lain bupati, lain camat, lain lurah, lain arat. Tapi orenganan asli naraja mah wali. Sebab nu ngaran raja mah jelema nu merdeka. Nu merdeka mah wali. Moal bisa merdeka lamun teu latihan heula. Negara urang negara Indonesia 350 tahun dijajah. Hayang keluar tina belenggu penjajahan. Musyawarah seluruh rakyat Indonesia dengan dipelopori ku sababaraha pelopor. Aya Bung Karno di dinya, aya Bung Hatta di dinya. Perjuangan aya Imam Bonjol, aya Raden Supratman, aya Ibu Kartini, jeung nu lain-lain. Karena kesemangatan bangsa bergerak menuju satu kemerdekaan, misi jeung visi dihijikeun tanpa pamrih. Alhamdulillah Indonesia pada tanggal 17 Agustus 45 menaikkan bendera Sang Saka Merah Putih, menyatakan negara Indonesia merdeka, ditebus dengan berjuta-juta mayat, berjuta-juta ruh anu ngagulimpang bapana, anu ngagulimpang bapa kolot, anu ngagulimpang pamajikan, anak tetangga jeung sajabana hanya untuk kemerdekaan. Dia sila kemerdekaan dengan tebusan seperti eta. Anu boga sejarah baheula bapa kolotna tertembak kena murtil. Anu pamajikanana we ceelian. Anu deres we ceelian manu kabom menghandapkeun bujal. Tapi hirup kan teu bisa dipake. Nah, iya nu dipencitan, anu susuna digodot. Eta tebusan sebuah kemerdekaan.
nukuari diaresian kunyana teu pernah membaca sejarah menang capek luar biasa nyana merubah kedaulatan anu tadina kedaulatan rakyat kuari kedaulatan sieta kedaulatan sieta kedaulatan sieta nah iyalah eta mah negara teu masa bodoh ieu mah urang manyaritakeun kemerdekaan diri mimiti orang teu merdeka ku dunia diutar-atur ku dunia harus berangkat pagi pulang sore hanya sebuah dunia naik turun jabatan kemudian boga anak buah lah orang kieu kitu hanya sebuah dunia ternyata orang dibudakeun ku dunia sedangkan Kangjeng Nabi manaropa dunia tarokaha jelema anu nyaho kana dunia pasti ninggalkeun sebab dunia eta kasiba lir teu beda jeung sato galak sahasi jelema nu neuleuh maung kemudian teu lumpat sahasi jelema nu neuleuh gajah teu lumpat sahasi jelema nu teu singa teu lumpat kunaon atuh ari neuleuh maung jeung singa lumpat besi diterkam tetapi lamun neuleuh dunia urang bobogohan jeung dunia padahal maung jeung singa mah merusak hanya jasa di dunia doang tetapi dunia mah ngarusakna ieu menuju ke arah batin anu bakal nyilakakeun di akhirat asup ka neraka jahanam abadal abidin. Antak jeung Kangjeng Nabi manaropa dunia tarokaha jelema anu wau kana dunia geus nyawa kana dunia pasti lumpat tina dunia. Urang mah ngudag dunia berarti orang mah beloonna ge beloonna deui. Jadi ti beloon teh 2 kilo geuning ka ditu. Jauh kan. Sebab urang anu dunia diteangan nah ieu keur carita urang mah ieu teu wau berarti kana dunia lantaran urang ngudag-ngudag dunia minimal dunia nu aya urang gunakeun pake ibadah ka Gusti Allah tuh bupati keterkam ku dunia tuh gubernur keterkam ku dunia tuh DPR keterkam ku dunia tuh MPR keterkam ku dunia tu berbagai manusia-manusia nu jadi big boss dan lain sebagainya eta teh keur katerekam ku dunia di mana dunia yang dituturkeun cek nyana puncak yuk cek nyana Bali yuk cek nyana ka luar negeri yuk beli eta masuk hotel yuk urang meuli yuk jajan yuk dunia katerekam nyana ku dunia itu nama katerkam ku dunia sebab dunia naya orang mengudak dunia na ada na jadi teu katerkam nah iya lamun kiai ngudak-ngudak dunia milu jeung partai Golkar aju aya nyana hidup-hidupan eta kiai keur katerkam ku Golkar kiai milu hidup-hidupan di PT ieu teh keur katerkam ku PD nya sebuah dunia ninggalkeun ibadah ka Gusti Allah teu karasa beki ipis iman dileungitkeun kalazatan ibadah ka Gusti Allah nyana terlena babarengan jeung lurah camat bupati jeung bangsa aktor-aktor gitu politikus katerekam nyana nu kamari mah asar aya di masjid kuari mah nyana aya di pendopo kamari mah azhar magahan budak ngaji kuari mah nyana teh keur ngarumus-rumuskeun lain-lain sebagai eta nya ngaranna katerekam. Nah satungtung kitu bae hirup datang ka pae rugi merdekakeun atuh waduh cara ngamerdekakeun kudu aya nu nungtun mursyid ngaranna kuari nyana aya nu nungtun mulai hirup ngamerdekakeun diri tina dunia anggeus beres alhamdulillah kuari kudu dimerdekakeun ti makhluk sebab makhluk moal kaluar ti dua hiji ngalem nomor kadua nyacat ketika orang robah di alam jeung dicawat berarti orang can merdekakeun diri orang tina makhluk ayalah nu nungtun alhamdulillah kemudian nafsu anu ngabelenggu urang loba kahayang
hayang ieu hayang itu hayang ieu hayang itu mun urang teu diwara nafsu teu diri Allahan urang moal merdeka ku urang guari diri Allahan hayang ieu hayang ieu hayang ieu di perangan ku urang hayang itu hayang itu hayang itu di perangan ku urang kayangna ngan sakadar difokuskeun kana parentah Allah merdekalah urang guari tina setan setan teh musuh urang inna syaitana lakum aduwwum bin maka urang nganyahokeun la setan nukos kumaha eta setan supaya urang jelas ngamusuhanana barang dideuleu-deuleu orang setan mah buukna panjang mentak lamun bukna panjang berarti eta setan nomor kaduana anu gendut eta nu gendut setan biasana garendut setan mah geus nu gendut berarti setan geus kitu bae eta mah anu gitu naon cingcina loba eta setan aduh ih cenah jalain setan aing mah jelema okos setan wow tapi aya penemuan baru di sebuah kendaraan di kereta api jelema panjang buukna kemudian cicing bae ternyata barang diteliti ditanya beungeut marah mai padahal buukna mah panjang maka levis ternyata horenganan manehanana keur tadarus di jero kereta ge horeng tadarus masyaallah aya deui di pondok pesantren dibotakan tapi nganjang bae jadi lebih baik panjang buuk pakai tadarus dibandingkan jeung botak pakai bobogohan. Nah, lah cenah aing mah dicukur atuh setan bae tetep. Yembung di setan-setan nyana ngomong bae. Aduh, ampun. Itulah ibadah ka Gusti Allah horenganan terjal loba tanjakan-tanjakan disebutna aqabah. Tanjakan pertama dunia, tanjakan kedua makhluk, tanjakan ketilu nafsu, tanjakan keempat setan. Ketika orang bisa melalui tanjakan-tanjakan tersebut, maka wusul ilallah. Orang geus datang ke hakikat. Lamun urang geus datang ka hakikat mah aya kanikmatan sebab urang teu terbelenggu ku syariat. Urang mah kuari lamun salat eta terbelenggu ku syariat. Ketika orang salat nangtung kemudian difokuskeun make niat usolli fardhu zuhri 4 rakaat mustaqbilal Ka'bah. Allahu akbar. Orang mah terbelenggu ku syariat. Tapi jelema geus datang ka hakikat moal kitu aing ieu dihirupan ge ku Allah ruh aing ditiupkeun ge ku Allah sementara ruh aing geus waweuheun jeung Allah di alam arwah geus ditanya alastu bi rabbikum lain ta aing pangeran sira qalu bala syahidna roh kabeh teh ngaku Gusti teh pangeran ketika diasupkeun ka awak urang berarti nya geus waweuheun jeung Allah. Kuari dididik urang teh di pondok pesantren bersyariat berthariqah nyana geus datang ka hakikat asli nama roh teh geus waweuheun jeung Gusti Allah geus atuh nu ngahirupkeun Allah nu ngamaotkeun Allah nu ngagerakeun Allah nu nyicingkeun Allah kabeh Allah aing lempang nang Allah datang ka masjid nang Allah nangtung di dinya nang Allah. Waktu jam sakitu pas berarti sholat zohor berarti atuh geus beda kudu sholat Allahu akbar hakikat diusoli ge eta teh maksudna mendeuk sholat zohor sementara jelema anu berhakikat bang geus wauheun qalbuna hadir jeung Allah nu mantak usoli teh kan ngahadirkeun Allah lantaran urang mancan terasa hadirna Allah ketika jelema nu ibadah geus ngaleungitkeun tanjakan nu opat tadi maka hadir Allah di jero hate dengan kehadiran Allah lainnya nu ngarasakeun lempang tapi Allah lainnya nu ngarasakeun takbir tapi Allah lainnya nu ngarasakeun gerak jeung cicing tapi Allah
sebab Allah kan maha segala-galana nyana ngiptakeun Allah nyana digerakkeun ku Allah geus al-muharriku wal musakkin adalah Allah geraknya gerak Allah cicingna cicing Allah deuleunya deuleu Allah dengenya denge Allah sebab naon sebab di dirina hadir Allah ketika Allah hadir maka innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun Allah ketika ngajadikeun sesuatu cak Allah kun fakayakun maka wujudlah maka kun fayakun Allah dibikeun ka jelema anu nyana di hadiran ku Allah atuh lain nyana ieu nu ngomong Allah geus kun nyana kun Allah nu mantak ayang ka Banten atuh beureum bae jalain nyana ieu Allah ayang ka Irak atuh beureum bae nyana menjalain nyana ieu Allah maksudna kumaha maksudna ka Banten beureum datang henteu asal beureum bae tambah sos jelema nu neuleuh tanah saya da tanah batur ukur habak coba maksudna naon tanyakeun usaha atuh calon ribut tanyakeun aju laporan deui geus ditanyakeun usaha anu Mang Zaid atuh geus geus ditanyakeun mah ti lain bos dek beuli teh henteu engke ditagih nanyakeun goblok antek sing ade jeung bos mah tuh tanyakeun tatana saha aju ukur urang mah nanyakeun ngukur enggeus endeu ieu Pak enggeus diukur enggeus tanyakeun enggeus aju kunaon tuh ieu nu sabaraha dibeulina sanut meuli aing mah ditagih nanyakeun jeung ngukur aduh puyeng aing diteuluh bisa tah bos dah lah ieu urang lamun nyaritakeun alam tah digeserkeun basa etik tah urang ge nyai-nyayan heueuh oge ngan ulah naon nu mantak ulah ieu kan ngajina umum mantak bari lalagaan ge urang mun ngaji koskeun serius be atuh ujianna ka imah ge geus datang ka imah langsung ka kamar bluk wah cek pamajikan kunaon ieu kunaon jadi kieu tas ngaji pokona mah bakal ngahakekat urang bakal ngahakekat mentak teu meunang ilmu hakikat dijelaskeun aslina sebab can wayah urangna teu masantren aya nu masantren ge atuh eta tadi ngan umur masantrenna doang nu kebel jadi pondok nama nyaeta teh kos kitu ye pancen kiai sok sombong sia ulah sok aju ngagetak ka aing kadeuleu kitabna pansa Paris salembar aya coretan 2 lembar eueuh salembar aya 2 lembar itu pancatan da eta kos kitu berarti sia teu istiqomah eta atuh ai kitu onam sia sok aju ka aing teh jeneng duh kiai sok sombong lain sombong deuleu kitab sia malah tafsir Munir sia ka mana eueuh di kumaha dijual pakai nganjang tuh kan tapi ja geus kos kitu bae geus rada nyai-nyayan tuh mantap lamun urang ngaguru ka guru mursyid ngeunaheun bakalna sebab naon cara-cara ngahakekatna dibere nyaho kuyan seetik bae tadi tah atuh kunaon make jeung heseen amat kabelenggu ku syariat di alam arwah roh urang geus wauheun jeung Allah boro-boro urang kafir ge rohna mah wauheun ka Allah ketika diasupkeun ka awak urang kok jadi teu wauh jeung Allah nu tadi dunia makhluk nafsu jeung setan ngahalangan ka wauh roh ka Allah ketika nu eta geus dipikeun bray ngagebray ieu teh tabir halang jih atuh jeung Allah mah atuh geus teu make syariat harti teu make teu usoli jeung Allah jangan salat dagelinnya anak Allah mantak sa Siti Jenar dipanggil Jenar ka dieu eueuh Jenar ge Allah Allah ka dieu eueuh Allah ge Jenar eta hese mudah manunggaling kaula Gusti bernyat-nyatu antara dirinya jeung Allah sasar teh urang ngomong gos gitu emang teh sasar atuh sasar sebab naon urang mah muhdasah urang mah hadis Allah mah godim masa ngahiji nu godim jeung hadis nah di dieu nu urang khawatir ieu kan menceritakeun perasaan eta menceritakeun wujud kidam baqau maqala bal hadis jamunan lah eta mah sakadar
kembang lisan tama budak leutik bisa wajod gidam kok muqalafatun lilawadisi kembang lisan nama jahit tauhid nama lain eta nyulusukna perasaan yakin ke jero gelbu di awak urang aya golbu di jero golbu teh aya sir aya golbu mah ieu mah sonubari bentukna okos buah sonubari ketika dioperasi aya jalain eta tapi eusi kandungan eta di awak urang jasad aya daging aya naon garang-garana kulit aya daging aya getih aya tulang di jerona aya rohan geus di awak urang aya roh di kolbu urang aya sir hijikeun gerage roh jeung sir eta lah ngahijikeun eta frekuensina ketika aku roh jeung sir maka bakal muka blak muka syafah ngaranna mentak isuk-isuk muka calana muka hasyafah bari utek-utekan atuh teh kudu subuh bae cak kabeh berojak mah kapan maunya aja atuh emangnya nama beuki nu muka hasyafah jerawat. Nah jadi balik ke roh urang mah geus baueun jeung Allah nu mentak teu nyambungna jeung Allah asa jauh Allah dunia makhluk nafsu setan maka Allah ngutus rasul supaya miceunan halang rasul manggeus maksum langsungnya nama jeung Allah bayana naon maka lantaran rasul uswatun hasanah Allah ngadamel peniru rasul ialah wali mahfuz lamun wali lamun rasul maksum lamun wali mahfuz ketika urang bisa kitu ngaleungitkeun keterjalan dunia makhluk nafsu setan maka urang teh hadir di Allah kamana bae aya Allah ma fi jubati ilallah dan di jubak wal kecuali Allah bae nah eta lamun geus kos kitu ngaranna berhakikat geus lempangna lain aing Allah diukna lain aing Allah nu salat takbir lain aing Allah bae kabeh hakikat mah jeneng Allah urang ge lamun nyarita budak tabrakan masyaallah ai sebabna mah eta ge nyana kenceng teh ieu naik mobil motorna ai hakikatna mah teu geus di ditu mah teh Allah kan urang ge berbicara hakikat mah kitu bae aduh eta budak kawin jeung nu geulis padahal mah jajore beungeut nama ai sebabna mah nu mantak eta nyana beungeut jajore kawin ka nu geulis barahan sebab hakikatna mah teu geus nang Allah bae ngahijikeun ai ku Allah dibere bogoheun mah sanajan geulis ka beungeut perang atuh bogoh bae padahal mah beungeut perang atuh nang Allah ku ari kamari ieu urang resep kada cincin jan teu brek dibere resep ku Gusti Allah hese deung ngaleungitkeunana aya satu rahasia naon rahasiana hanya warasikhuna jelema anu nancep hatena anu dibere nyaho ku Gusti Allah ieu rahasiana kamari resep kana cincin ku ari bau resep jasa malah lain sakadar resep ajunyana nampung cincin sanggeusna nampung waduh dijualan ku nyana dicek ku nyana make nit waduh anu make HP trek anu diadukeun ngagenyai macem-macem itu nang za jadi resep guari tanang Allah isu pageto dipicen deui ka resep hanya Allah segala-galana eta kan hakikat nama nang Allah nah urang guari bicara hakikat berarti lantaran jadi wali geus lamun urang guari bicara hakikat ninggalkeun syariat namantak eueuh heula jelema nu geus datang ka hakikat mah ketika dina jual beli barang najis teh haram dijual contoh di pabrik peternakan ayam di peternakan aya tai kotok didinya dibutuhkeun ku para petani
ketika para petani datang ke pabrik dek melitai kotok transaksi lasa karung aja pendek sakarung seperti sekarang tuh nyawan yang nama jasok melipan dasarnya na jurigna 4.000 sakarung dijual belikan jadilah melitai kotok sakarung 4.000 dibawa ke sawah haju dipakai nyerubuk eta teh kapan barang najis tesa dijual belikan anak maka ketika dipakai surubuk teu mangfaat bagus mah bagus ternyata hapa bagus mah bagus barang geus reuneu keluar datang lagi itu bangkong bagus mah bagus barang keluar parena datanglah keong dan lain sebagainya angin teh banjir teh sebab naon urang nu nyieun ulah helah atuh cek dina patul muin ulah kitu atuh kumaha ai nu mentek diheula supaya sacek syariat kumaha carana kieu atuh lantaran barang najis teu bisa dijual belikan petani ngomong ke orang peternakan aing butuh ieu butuh naon butuh tai kotok ngan pantai kotok mah teu meunang dijual belikan sebab najis haram teu sah deui kieu bae atuh aing butuh tai kotok nya aju aing bere atuh ku sia teu naon cak anu di pabrik peternakan teh talos jang sia tai kotok sia butuh tai kotok na sabaraha aing butuh 100 karung atuh teu naon nu penting mah nu muatanana sakarung bere 4.000 kartid teh los tajang sia-sia butuh 100 karung butuh ngan pan aing boga karyawan tan nu ngasup-ngasupkeun anak geus bae tuh nyana upahan sakarung 4.000 naon bedana sebenarnya mah jeung tadi ayo tadi mah jual beli tarima meuli tarima ngajual ayo mah lain teh aing mere tai kotok ngan eta karyawan aing bere upah ngarunganana sakarung 4.000 tapi nu pertama mah haram nu kadua mah teu helah ngaranna nu leuwih hebat deui mah kieu Pak, je, you know nih, ya di karungan, ya teh kotok. Waduh, aing butuh karung. Aing mah teh aing meuli karung, ieu sabaraha teh karung ieu karung. Ji teh mah teh kotokan sebodoh teh mah teh kotok ieu pokona mah aing mah butuh karung teh sabaraha teh karung. Karung 4.000 cek cenah ieu salembar. Heuh geus atuh, tah bos aing mah ngajual karung teh kotok mah los jang sia. Leuwih mantap kan? Cak aja bener oge ieu. Tuh jadi dikutak-katik mah ngeunaheun bae. Nu urang lamun nyaho kana syariat mah meunang eta kos kitu. Mang, meuli karung, ya. Kula tadi meuli tah mangan mutan najis kan. Mutan najis itu bisa dikumbat mah karung meunang. Kula meuli karung 100 karung, sakarungna 4.000. Eta teh kotokna los can sia teh bogana. Padahal mah kaler kidul ngulon wetan ge emang teh kotok bae. Aduh, cak ahli hakikat lah baraloon kabeh ge. Anu pertama jual beli bloon lantaran barang najis. Nu kadua ge dihelah atuh jangan nyahoon Allah mah sia kajeun ngomong ka kalar ge kieu ge sia butuh teh kotok bloon. Sadajan sia ngomong karung sabaraha duit tak karung 4.000. Heuh geus aing meuli karung lah cak Allah aing nyaho sia butuh teh kotok. Cak ahli hakikat lah gas teberes tuh kan kurang lamun ngaji patul muin mah bisa diulah helah ketika urang nyaritakeun hakikat haram bae geus ahli hakikat mah kan ahli waro haram bungin nya nama kos kitu ieu mah halal nah los ya kakarak datang ka patul muin ngajina aing mah geus datang ka aras boh luhur amat sia-sia aing pokona mah aing mah teu da tuh kuari malam aya jelema nyaritakeun caksa cenah eta duit ti pamarentah teh haram blon eta mah kiaina anu ngaharam-haram duit pamarentah haram boloon kuari malamun kieu mah urang disumbang ti Australia eta duit teh haram lantaran ti kafir asupkeun lama ke proposal ke pemerintah di pemerintah makan duit teh halal geus duit duit haram dihijikeun jeung duit pemerintah anu halal sarua jeung anu mustamal dihijikeun anu mutlak ka bawa mutlak cek nya teh jadi halal bisa teu bisa bae sok jeung dalilna Aisyah beuki mah
Wari aya nama terus bae urang dek naon di mana haramna cenah duit pamarentah teh ja urang teh kapan ieu ayeuna ngagungkeun ngaluhurkeun berjuang sedengkeun berjuang teh tanpa duit mah kumaha atuh teu jalan sebab aya perongkosan. Nah ieu mah ulang mah carita syariat bae urang berjuang di negara dibere ku negara ieu teh kapan upah ti negara saha nu ngaharamkeun ja halal baik-baik halal. Proposal ke pemerintah halal. Baik syariat mah masalah ketika dibalikin kali hakikat itu mah caiki sakali caiki baik sebab eta pemerintah menang nanti agak bantina pajak pajak mah eta mah ijma ulama seluruh ulama sahabat kabeh ngaharamkeun dek dihulah dek dihelah ka mana bae ge eta mah urusanna pikir halal cak pikir cak syariat haram bae sakali ente ngadahar duit pemerintah tek ceuli datang ka bisa khusus salat buktikeun guari mui mana anu khusus depak mana anu khusus bupati mana anu khusus salatna cenah ulah nu kos kitu atuh kiai mana anu sok ke pendopo justru tanyakeun gaji pendi puguh barang balik di pendopo ge ngan ngageremetna sial teh bupati cenah nek bere 3 juta ing 300 teu nganggap ka aing bolon jasa nanyakeun ka podoli mah nya nama bener 3 juta kunaon dibeda-beda tolol tah awas ya ku aing protes ka jeung kumaha ge teu nyadar bahwa nya nama lain kiai eta maksudna lain husu enak kos kitu tah aju orang datang deui diundang ku camat aju berkatna leutik camat pelit aju berkatna gede beu pantes bae gede ge camat ieu dikira husuna nya moal bisa bensin kos kitu jadi kajenteun ngaler ngidul ngeten ngulon ge sakali haram-haram bae ahli hakikat ngaranna nu mantak sedakok mambungeun leumpang di jalan raya ndang pamarentahnya nama kudu di sisi bae embungeun ngaharamkeun jang dirina leumpang di jalan ngabangun pamarentah tuturkeun ku sia ahli hakikat modar bisa sia ayo moal udah gali hakikat mah ketika jangan nanya kiai kunaon ngaharam-haram emang kunaon atuh jadi oleh dalil lagi atuh leg-leg ku sia dalil ngaji naon sia atul muin ngaji naon sia batul wahab raudhah ikna leg-leg ku sia ai kiai naon kitabna aras oh budak geus anggeus-anggeusan tah atuh mal bisa ngomrol ahli syariat jeung ahli hakikat atuh mal bisa mandak beunang bae ku ahli hakikat da sebabnya nama geus ngolowong hatena geus eueuh akobahan nu mantak ieu mantak di dieu berarti nu mantak cicing di jero majelis berarti ngaji kajeun hukum age teu kudu diniatan nu mantak mau piring pasti endek dahar kajeun hukum age nu mantak mau gelas atuh pasti dek nginum nu mantak nangtung di hareup sok berarti bener salat teu kudu usoli jelema anu nangtung di hareup kemudian make usoli sarua jeung dek nginum nyokot gelas niat kaula nyokot gelas dek nginum cai panas jeung di lamun panas teuing dek di lambon make nu tiis abe sedeng cak pamajikan ka urang kagerogol yuk niat palempang sorangan teh kudu dibuktikan kitulah kama qala Hujjatul Islam Al-Ghazali ente lamun can datang ka hakikat kitu bae riweuh terbelenggu lah ente ku hakikat ku syariat kitu terbelenggu ku syariat capek ente ibadah make syariat coba make hakikat mantep jasa geus urang teh kudu tual-tual ka pamajikan asal urang kadinya pamajikan aya bade cemplak siap berarti ente kudu mama siap enggak sih capek tah ngomong kos gitu mah mama siap kan atuh siap mama juga udah buka celananya belum udah buka dulu dong angel sama kos gitu mah atuh geus bae asal kadinya goblok krewek beres aduh jadi dibujeng enggalna bae hakikat mah teu kudu pupuleupan palipid-palipidaan nah ieu mah keur carita ngan urang mah keur carita syariat nu geus datang ka hakikat ge tetep bae make hakikatna jang sorangan bae ketika dinu loba jelema mau sok ka hakikatan padahal geus datang tetep nu ditembongkeun kudu syariat bae sanajan sakali waktu mah kanyahoan poho meureun nyana tapi ketika nyana itu di halayak rame syariat bae sebab naon engke berbeda nyana salat dina hakikat mah bakal berbeda
naon sebabna berbeda teh sebabnya nama aya dina kalazatan jeung kang mantak rata-rata jelema nu geus datang ka hakikat mah carang daekeun jadi imam carang sebab naon aya terbelenggu ai imam mah pan eueuh ai urang mah pan lain satungtung aing hirup aing bae jadi imam sia mah ulah jadi imam geus kontrak ya ku aing mimbar datang ka aing paeh bloon teh jelema guys panjang dongengna jeung kaharti ge kurang lamun dicaritakeun hakikat mah kaharti bakal kaharti sebab tina roh geus kos kitu tinggal miceunan doang kan cara miceunanna ya dituntun ku guru nu mantep teu bisa lamun guru oh nya roh urang geus wauheun jeung Allah nu mantap teu nyambung kahalangan ku dunia makhluk jeung setan maka urang piceunana atuh cintana terhadap dunia makhluk nafsu jeung setan saha anu bisa guru mursyid tuntunlah sebabnya geus dihon ka Allah tinggal gitu doang kan tah rumusna kuari manggeus jadi hakikat manehanana tidak menutup kemungkinan jelema nu geus berhakikat turun deui morosot jadi bersyariat deui lantaran aya gangguan-gangguan kurang kumaha kibar siso nu mantak pamal mapuduana pun jelema nu teu soledat jadi turun deui tina hakikat kana syariat anu mahfudna teh ieu bil harfi ku huruf korenganan ieu teh isyarah kana hakikat aya jelema hakikat bizat aya hakikat bil asma aya hakikat bis sifat maka hiji-hijina huruf nuduhkeun kana ngabedol tina hakikat aya anu kaluar hakikat ku sebab bil harfi hurufna min teh manana ibtidail goyah lamun ila manana intihail goyah saeutik pisan kurang lamun digunakeun kana ibtida fil makan kitu kana intiha fil makan geus atuh aya jelema wali kagoda ku min min ibtidaul goyah timimitin ku ibtida padahal menyenang geus nguat-nguatkeun maneh aya dina hakikat nikmat tapi turun deui contoh nama aya jelema geus geunaheun jasa sanajan can datang ka hakikat nyana balik ti pondok magan ngaji jeung santri nikmat luar biasa ka imah ka majlis ka mushola ka imah ka majlis ka masjid kitu bae ternyata dijamin ku Gusti Allah kabeladina ya anu datang ti pihak partai sakali dua kali tilu kali kabong bro nyana ku dunia nah ieulah jelema anu istiqomah dina magahan ngaji kuari ieu mahfud bil harfi lantaran kadatangan ku min tuh goyang geus tanyakeun ku tamu Waalaikumsalam Waalaikumsalam mamana teu aya ka mana nuju kampanye cak tamu sial amat ti mama kampanye partai naon ceng Golkar nyana asup ka Golkar mama ku hari emang di pasian naon Vespa wartosna mah cenah hayang Avanza ngan duka kumaha ke maksudna transaksina maksudna hayang ngali cenah eta ge atos ti Vespa mah kana mio atos ti mio hayang Avanza nembe ka peser sedan butut teu leumpang sedan bututna hayang Avanza entos Avanza hayang kawin deui waduh dimratin jamilatin eueuh nu ngaminan Allahumma zawidni imratan jamilatan eueuh nu ngawinan jang nyana doang sorangan nah iya ganggu demantak mah mayufadu bimin wa ila nah ieu dah min isyarah kana ngaganggu jeung ngahandapkeun kana kahakikatan nu mantak lamun teu diperangan sampai paeh cek Kangjeng Nabi urang mulai ku hadibil jihadil akbar setelah jihadil asgor perang di medan laga masa kedeung mungkin sapoe mungkin 3 poe seminggu setahun tapi merangan nafsu mah ila khurujir ruh ngagilak setik turun ya Allah namentak makin gadituna makin bunggaul jeung jelema makin gadituna makin nyorangan tapi jelema makin memburu aya naon sih nyanana embungeun tapi diburu ku jelema aya rahasian di jerona nyanana hayang jeung Allah bae iyalah mayufadu bimin wa ila wa an wallahu alam bissawab